Awis pak, cengek teh atau napi mirah? Ya minang kana mah enak teh nuju rada sae gitu lah. Oh nuju rada saya pangaos. Rada Oh hama bawang teh hileud pak? bawang hileud. Oh. Hileud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat ya, kita ngaprak. Dan hari ini kita ngaprak di Kampung Cicurug Tilu, Desa Santana Mekar, Tasikmalaya. Nah, jadi di sini banyak tanaman cabai rawit sahabat ya. Jadi di sini itu subur banget ya dengan pertaniannya. Dan kedepannya sebuah area persawahan sahabat ya. Jadi di atas sana juga tanaman cabai sahabat-sahabat ya, atau cengek domba ya. Nah, jadi di sini itu rumahnya berpencilan seperti ini sahabat-sahabat ya. Masya Allah tuh. Jadi kalau istilah Sunda mah ting arenclek sahabat ya. Lah bahasa ting arenclek macam-macam kayaknya. Dan ini ada sebuah warung ya. Di sini ada sebuah warung. Ah, kita coba ke sininya sahabat ya. Jadi sahabat, katanya ini kampungnya Kampung Cicurug ya. Oh, Masya Allah. Dan ini ada sebuah bangunan terbengkalai ya, yang udah rusak, yang mungkin nggak dipakai. Aduh, si Ujang sok. Ah, enggak. Nah, jadi seperti ini sahabat-sahabat ya. Di sini itu perumahannya sangat berpencilan sekali ya.
Nah kebetulan ada yang lagi ngarit mungkin ya. Kita tanya-tanya. Bapak nuju bebersih. Aduh, resep tani bapak ngiring kapal dia apa ya? Allahu Akbar. Waduh nuju taninya. Mohon. Masya Allah. Aduh. Bapak dupi ieu teh kalebatna teh kampung naon? Oh iya teh kampung Cicurug Tilu. Babakan Nangka. Desana kalebat desa naon, Pak? Santana Mekar. Oh, desa Santana Mekar. Oh, Masya Allah. Iya cengek sami nu Bapak oge. Masya Allah. Oh, sahabat-sahabat di sini itu pertaniannya seperti ini ya. Aduh. Oh iya teh ka halodoan tapi saya oge nya nya. Sirungna panginten Ya. tadina teh tarutu. Oh, biasana sok sabaraha kali panen, Pak? Upami normal mungkin menuju musim musim hujan gitulah. Menuju saya subur gitu. Subur mah sok bungi kadang-kadang 20 genep kadang 30 lah 30 kali pemetik. Oh, Kadang langsung. 30 kali metik gitu upami normal teh eta teh dugikeun ka digentos tangkal gitu sakitu teh. Oh, berarti seueur oge nya. Langkung satahun berarti Pak nya. Aya satahun kirang. Nya upami tergantung kekuatan batang gitu. Kadang-kadang kan upami musim hujan deras mah kan kadang elehna teh batang Oh, gitu. buruk gitu. Oh, mohon. Upami norma batang gitu dugi ka setahun ya teh. Kiateun. Oh, mohon. Kami cengek ieu mah gitu. Bapak teh sareng bawang hungkul atawa nepi sanes kantena aya? Ieu teh nya minangan ukur paling-paling ka selangna sok tomat gitu. Oh, mohon. Iya, bonteng gitu. Ngudag ieu we lah. Musim. Ayeuna teh nuju awis Pak, cengek teh atawa nepi mirah? Ya minangkana mah ayeuna teh nuju rada sae gitu lah. Oh, nuju rada sae pangaos. Rada pangaosna teh nuju rada sae gitu. Mohon. Minangkana mah nembe sabaraha kali mah da nuju kamari mah sasih kamari gitu kur sabaraha 15.000. Dupi ayeuna mah aya dugi ka 50. Ayeuna teh kamari gitu tos. Mohon. Minangkana mah tos 4 kali pangala lah. Kamari 4 kali pangala teh ku banar gitu ku. Mohon. Banar tur kanota 60. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah teh kamari teh sampai 4 kali gitu. Jadi sakinten rada aya buruh capek teh nya Pak. Mohon. Pasian kemarau mah rada sesat. Ieu bawang eta geuningan kemudian tengah ngomuasa di ieuan. Mohon. Tuh kieu we tuh. Oh. Janten paraeh kitu nya Pak nya. Nya eta teh ku hileud. Oh, hama bawang teh hileud Pak. Bawang hileud. Oh. Hileud bawang mah rada sesah, bukan dilebet disemprotkeun teu. Iya. Janten posisina dilebat. Nya. Oh, mohon. Teu kajangkau ku semprotannya. Jangkau. Tanana teh. Hileud bawang sesah. Oh, bumi Bapak teh nu ieu? Itu di paling wetan. Oh, mohon manawi teh nu ieu.
Oh, nembe 4 kali panen ieu teh. Oh, Masya Allah.